Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana. Urang lajeng deui hanca carita dina judul ka sarung ka tempat munjung bagian ka 22. Mangga ka sadayana cara ketan. Bah Surdi sanggeusna meunang parentah ti Ki Baralak saperti kitu. Cung cenah manehna teh unur ti imahna ti saungna Ki Baralak muru ka imahna. Balik deui jeung niat nah hatena rek ngalaksanakeun eta parentah ti Ki Baralak. Sapanjang jalan hatena kekeremat we cenah ka si Gantar. Naha cenah teu teuingeun ieu si Gantar teh tika tega nyarenkeun anakna dibawa ka alam siluman anu tangtu wae ieu anakna teh paling dipikanya aku Bah Surdi teh. Katamah-tamah ti bungsu teh oge lalaki anu dipikirkeun ku manehna mah bakal jadi nuluykeun kana sakabeh cita-citana ujung jadi angkeuhan manehna bakal jadi tatalang ragana. Tapi kenyataan geus teu bisa dipungkir kan pati ngageremet we amek hayang ngawarah ka si Gantar. Kurang ajar, awas ya Gantar. Hanya kau teh bisa diraponan kalawan jalan lemes. Tapi kudu ku jalan kasar. Ya, kumaha carana ya? Aing lain jelema bodoh. Aing loba kenalan, loba duau jalma-jalma anu bisa ngalaksanakeun eta perkara. Awas ya, hati-hati sia Gantar. Ieu tenyokeun ieu. Katakna si Surdi anu arek melas pati ka diri anjeun. Kurang ajar. Kitu cenah pikirna Bah Surdi teh. Kebatum mampahna Bah Surdi sanggeusna nepi deui ka lembur keuat cenah manehna nepungan hiji kawauhanana. Salah sahiji jalma kolot anu kakoncara tukang bobok tukang tarok kasebutkeun jawara baheula mah tapi ayeuna nyingkur cenah di hiji leuweung di wewengkon laut kidul katelahna wewengkon Karanggorowong. Eta jalma teh katelahna Ki Picung. Satuduyna manehna nepungan ka Ki Picung. Teu lila ti dinya sanggeusna dibagjakeun kudu jadi piribumi. Ieu Bah Surdi teh netelakeun ujung nepikeun kana pamaksudanana. Tak gitu Ki. Jadi kuring teh boga nyeri hate. Kanu ngaranna si Gantar, urang lembur Cibanda. Sabab manehna geus kumawani ngaleungitkeun nyawa anak kuring Ki. Tah Ki, sok kuring minta tulung ka Aki. Mudah-mudahan Aki bisa nulungan ka kuring. Kitu cenah ceuk Bah Surdi teh ngabalakakeun kana maksud manehna nepungan Ki Picung teh. Ki Picung satuluyna nyarita. Wah, keto. Aduh hanyakal. Lamun Aki cara saperti baheula keneh mah. Ku Aki geus dibeakun tah geus jelas eta jalma teh. Tapi ayeuna Aki teh keur kahayaan. Istilahna mah geus kolot anjeun oge nyaho. Jang deui. Tak perlu we Aki kudu turun gunung ngalaksanakeun kana pamentaan joan. Duh, lamun kitu ku Aki mah payusan kitu Ki. Kehol sing sabarna naon oge jalu. Kieu jalu eta teh. Anjeun nitah ka Aki kudu mulangkeun ka nyeri. Titah mere pangwarah kanu ngaranna si Gantar urang Cibanda kitu lain. Nya Ki. Lamun kudu aku anu kudu turun gunung ngan kudu
ngaraponan hiji jalma saese anu masih kene budak bau jaringau hartina mah eueuh kukuna acan tina kamampuan aki. Ya aki teh moronan kudu turun darajat tadi gitu mah. Maksud aki terus kudu kumaha tuh ki? Kieu. Aki boga anak buah murid aki anu kapercaya. Katelahna si Lo Nyayo jeung si Cokai. Kawan eta dua jalma anu bakal dititah ku aki ya. Ayeuna oge ku aki arek dicalukan eta jalma teh supaya nuturkeun ka anjeun jeung ngalaksanakeun sakumaha paniatan teu anjeun kitu cenah ceuk Ki Picung teh. Satuluyna Ki Picung teh ngaguruan cenah ka salah saurang anak buahna supaya ngaguruan anu disebutkeun si Leu Nyai jeung si Cekai. Singkat carita si Leu Nyai jeung si Cekai geus diguruan malahan mah geus nyinghareup ka Ki Picung keur ngaliung we harita teh pepatan nyanghareupan Mbah Surdi. Tidinya Ki Picung nyarita, tah ketu Leu Nyai Cokai ayeuna anjeun duaan nyelu tah ka Mbah Surdi. Tuluy deui laksanakeun naon wae pamenta Mbah Surdi. Sok laksanakeun ku anjeun duaan raponan jeung warah ta jalma anu disebutkeun si Gantar urang Cibanda tah. Kadenge satuluyna nu ngaranna si Cekai nyarita, keula ki nanaon oge kudu puguh. Ari jalma anu kudu diarahna mah eta geus puguh nu disebutkeun si Gantar urang Cibanda. Tapi kakuringna can puguh ieu sabab ngaran-ngaran anu disebutkeun pagawean teh kudu puguh nanaonna oge. Ceuk si Cekai bari manehna teh ngelus-ngelus kana janggotna ngulin-ngulin kana gadona jiga mere tangara jeung mere kode. Yen manehna teh beureun hayang dikulian sabab kagawean eta perkara anu kawilang berat. Tidinya kadenge Mbah Surdi nyarita, tong salempang kuring oge ngarti kana maksud anjeun. Ceuk Mbah Surdi bari kuprap cenah nuna kana 3 rajut duit. Nu hiji cenah jang Ki Picung, anu hiji deui jang si Beca, anu hiji deui jang si Cekai tur si Leu Nyai. Tah sakitu cukup meuneunan ceuk Mbah Surdi bari nuna kana 3 kanyut kunang anu geus dieusian ku duit teh. Kalawan haripeut si Leu Nyai satuluyna nyokot kana eta kanyut kunangna hiji tur satuluyna dibuka sanggeus kitu kuprak cenah porolo eta eusi tina kanyut kunang teh dibudalkeun dikaluarkeun eusina satuluyna diitung cenah duit nu aya di jero kanyut kunang teh anu geus kaluarkeun teh. Satuluyna manehanana nyarita, ieu mah karak satengahna tapi teu naon. Lamun anjeun bener-bener mah ieu dihitung ku pasakuat atawa naonna pamukalawang lah. Istilah nama naon kitu tah DP. Lain DP. Ieu mah naonnya pamuka harga lah. Ngan namun bener engke geus pagaweanna beres kuring hayang sakieu deui. Nah tangtu wae ujung si Akang yo kitu cenah ceuk si Leu Nyai teh. Gampang eta mah kuring oge ngarti sabab ieu pagawean berat teh cukup sakitu. Ngan beureunan kuring mere ka aki tah sarajut sakanyut kunang. Ieu mah hitung-hitung ngaturkeun nuhun kuring geus ditepungkeun jeung 2 anak murid aki nyaeta Kang Cekai jeung Kang Leu Nyai. Kaduana ieu sarajut anu pikeun Kang Cekai jeung Kang Leu Nyai eta mah hitung-hitung pamuka we DP atawa pamuka harga ke setengahna deui atawa 2 rajut deui ku kuring bakal dibikeun ka Kang Cekai jeung Kang Leu Nyai lamun pagaweanna geus beres. Kitu cenah ceuk Mbah Surdi teh nyanggupan kana harga anu ditangtukeun ku si Cekai jeung si Leu Nyai. Singkat carita sanggeus sarapuk mah cenah saperti kitu.
Ieu si Ceka jeung si Lenyai teh milu ka imahna Mbah Surdi. Arek dituduhkeun ka tempatna anu dimaksud Cibanda ka imahna atawa kanu dimaksud si Gantar tea. Singkat carita sanggeusna mulang ti wewengkon Gunung Karanggorowong. Ieu Mbah Surdi teh teu langsung balik ka imahna tapi nyimpang heula ka lembur Cibanda. Sanggeusna nuduhkeun imahna Den Gantar, malahan maka beneran cenah Den Gantar teh katingali keur aya dina pakarangan imahna jiga euker ngomekeun kana pager. Malahan dituduhkeun oge mana jalma-jalmana kalawan ieu Mbah Surdi katut si Cekai jeung si Lenyai teh teu katempoeun teu kaawaskeun ku Den Gantar. Sanggeus puguh saperti kitu mah ieu Mbah Surdi si Cekai katut si Lenyai teh baralik we ka lemburna Mbah Surdi nu satuluyna mah badami cenah di imahna Mbah Surdi. Di imahna Mbah Surdi kabeneran cenah pamajikanna Mbah Surdi mah euker ka warung tiluan baradami we kalawan jongjon. Tidinya kadenge si Cekai nyarita, kieu Mbah Surdi we, lamun ku urang dilaksanakeun ieu pagawean dina kaayaan beurang atawa teh nyamuni kana bakal kudu rame eta di lembur jeung eta lembur teh kawirang lembur anu gede gegep pangusina. Jadi lamun urang nyeun kaributan teh bisi kagamaan bisina teh jalma anu diarah-arahna katulungan atawa ditulunganku kadang warga nu sajana. Hartina mah kukuring ieu pagawean arek dijalankeun dina kaayaan penting. Kumaha satuju atawa sakbukeun teu yeuh. Kitu cenah ceuk si Cekai teh. Mbah Surdi satuluyna nyarita, ari kitu mah sok we kumaha anjeun. Peta-petana masuk masrahkeun ka diri anjeun. Ngan kuring ngan ukur bisa mere waktu 3 poe atawa 3 peuting. Artina mah lamun pagaweanna beres kalawan waktu anu ditangtukeun nyameureun ku kuring anjeun bakal diberesan harga sakumaha anu geus disatujuan. Tapi lamun dina kaayaan 3 poe atawa 3 peuting henteu beres nya, ieu berarti anjeun teu bisa ngalaksanakeun kana eta pagawean. Jadi ku kuring moal rek dikulian deui jeung deui anjeun balik deui we ka itu ka Gunung Karanggorowong. Ngarti beureun anjeun oge, ceuk Mbah Surdi teh rada tandes jeung tegas dina palebah maheutkeun janji pasini jeung si Cekai katut si Lenyai. Tidinya si Lenyai nyaharita, halus bah, halus pisan tak pamadagan teh. Jadi kuring duaan ieu dibere waktu ukur 3 poe jeung 3 peuting kitu nya. Lamun kuring teu mampu berarti moal dikulian deui jeung kuring diusir balik ka Gunung Karanggorowong. Teu nanaon Kang, halus pisan eta teh. Berarti bener lamun ieu perkara teh bisa digawean nya kuring teh teu mampu meureunana nya halus kembae teu dikulian deui oge. Tapi meureunana lamun dina waktu atawa sabengeh waktu anu ditangtukeun beres ieu pagawean berarti 2 rajut deui duit kudu dipasrahkeun ka kuring duaan. Sakitu meureunana ayo nyabahnya. Kitu lah. Tangtu. Tapi hampura meureun ieu. Kuring jeung si Akang Cekai bakal ngilu ngalarab heula di bumi Abah ieu di dieu teu naon kitu tah. Sok we. Salila 3 poe atawa 3 peuting mah anjeun ku kaula di dinan jangan laksanakeun eta pagawean. Tapi lamun geus rengse pagaweanana kuring kudu menta tangara hayang nyaho naon buktina kitu tah. Gampang eta mah Kang, ceuk si Lenyai teh. Urang tapungan we ka lemur Cibanda. Lamun di Cibanda aya ributan tur aya korban anu palasrah berarti eta pagawean geus beres kitu pan gampang. Benar-benar kitu lah. Kakocapkeun nu diarah-arahna nyaeta Kang Gantar teh. Ayeuna geus saminggu cenah manehanana teh geus ngariung mumpulung deui jeung nu jadi anak rabina. Karasana ku Den Gantar hirup teh asa ngeunah henang hening sabab sareuyeuk sapihandean jeung nu jadi pamajikanana sarageg saigel
sabab teu pahiri-hiri, teu pagirang-girang tampian, teu pagirang-girang tampian sarana saigal sapihandean. Hirup rukun saguyunan, saluyu jeung anu dipikahayang ku jalma balarea. Sanajan cenah ayeuna waktu anu karak saminggu teh dan gantar encan menang deui pagawean, encan namahan deui kana hartana, tapi harta anu nyesa masih keneh cukup cenah jang satahun ka hareup mah kajabat tidinya pamajikanana oge teu pati nyeropea kana urusan harta duniawi mah asal katingali we cenah ibadah heula anu puguhna mah jeung kaayaan eta teh geus dilaksanakeun teh aku Den Gantar. Dina hiji peuting pamajikanna Den Gantar mah geus sare cenah mepene ka anakna teh. Den Gantar keur ngawangkong we jeung si Aki Lanjang. Den Gantar nyaritakeun kaayaan hirupna anu teu puguh ari teu boga pagawean mah jeung ngarancanakeun arek neangan deui pausahaan. Tak kitu ki jadi kuring teh asa teu pararugu. Ceuk paribasa mah meusing sagunung oge harta mah ari bakatku dicokot wae mah dipake dahar jeung dipake kabutuhan sapopoe nya pasti bakal beak. Nya kuring teh beuneunan kudu usaha deui. Tapi kuring teh rada bingung ya teh kieu. Usaha teh kana naon? Ku oge kasaksian meureun ti barang tadi kuring teh padami jeung pamajikan. Kana naon kitu usaha teh. Tapi can aya jeung can meunang bolongan anu hade ya kieu. Sugan ti Aki mah aya bolongan kitu taki. Satuluyna kadenge si Aki Lanjang nyarita. Ari di ajakan badami sapertos kieu mah ade anu tawaku pake teh. Duh katu naon. Kajaba meureun anu katika tingali ku Aki mah meureun pakulian kitu tah. Nyawa atawa icah galeuh palingan sapertos kitu Aki. Eta kitu ti Aki mah aden kajaba meureunna aden koresan teu eta kula-kuli deui kitu tah. Pungal pangual dari puhanan dari kitu mah perkara-perkara anu istilahna manak tak munak atawa dari puhanan asa teu pantas kitu aden dilaksanakeun saperti kitu teh sabab mun aden mangus ka kawilang jalma anu beungharieu untuk jadi agan kitu teh aden kitu cenah ceuk si Aki Lanjang teh. Ki ari dina kaayaan kieu mah kuring marek balik deui ka anu mimiti we beureunan. Hartina mah kuring moal jadi era, moal jadi tumarumpang lah bahasa kasarna mah. Lamun kuring kudu balik deui kana cara neangan jalan usaha anu mimiti. Malahan mah cohagna malah meusing kudu neangan suluh sugan ngiriman suluh deui, neangan suluh ka gunung ngiriman asal aya anu meulina we kana suluh ti kuring nya teu jadi masalah. Ngan beureun hampura Aki ayeuna mah moal acara baretu intina mah mun kamari-kamari mah ku kuring di kulian jadi lanyang di dieu. Nyambeun ayeuna mah moal bisi kitu tah teka waragadan ku kuring sabab beuneunan ayeuna mah kuring lagi geus beda ceuk Den Gantar teh satengah sasadu ka si Aki Lanjang. Si Aki Lanjang satuluyna nyarita ada anu kitu nama ulah jadi ulah janter emotan gitu adean malihan mah acis anu ku aden dipasikeun ka Aki oge bilih ku aden bade di kanggo modal usaha nah tatanen atawa kana balantik atawa jual beli sok mangga wae malihan mah Aki oge kaemutan kitu tah
urang ngadamel anyaman hiji atawa naon wae upami karsa maden atawa jasa sareng aki oge urang nyedor kitu ka lemur-lemur kana usaha mah bisa wae sapertos kitu jeung eta cenah perkara aki di kuliah atawa henteu aden aki mah tos diambehanana oge di dieu di aku ku aden janten padamal atawa janten aki sabab janten aki pituin geuningan cek asaur aden ku kituna ge aki teh geus ngaturkeun nuhun pisan upami aden arek ngangkeun ka aki jadi aki pituin atawa jadi sepuh aden tong emutan anu kitu tong emutan kana kuliah sapertos kitu cenah ceuk Kilanjang teh satuluyna Den Gantar nyarita deui upami aya sapertos kitu mah alhamdulillah atuh aki jadi pangangkeun kuring ka aki anu arek dianggap kuring jadi kolot pituin alhamdulillah pisan eta cenah aya pamasihan ti kuring anu aya dihakikeun eta mah sok istilah nama gunakeun ku aki jang kabutuhan aki kuring mah arek moal hayang nyuhunkeun deui ti aki marihan mah meureunan sawajana lamun kuring masihan ka aki sanes ek diangkat aki jadi pagawe kuring tapi hitung-hitung ieu mah murang kalih we kalau jadi sepuh masihan upami aya teh mah tah ayeuna masalah padamelan anu bieu ku aki dicarioskeun nya ku kuring ya tos kapikiran eta teh ki nah kudu balantik wae atawa sapertos tadi istilah nama ngecalan anyaman gitu tanah hihit atau boboko jeung sajabana terjadi masalah ki lamun kitu mah hayu atuh urang laksanakeun eta we lah isukan mah urang meser awi lah ki urang anyam sakumaha dah kukuring oge naonnya saur aki teh mah geuningan osok carioskeun baheula mah aki teh osok ngadamel anyaman sapertos kitu tah kukuring oge kaemutan heulah ki lah urang eta we lah urang laksanakeun eta anu dicarioskeun ku aki kitu cenah ceuk Den Gantar teh nyieun rancang cenah maksud arek nyieun anyaman tina awi anu hasilna arek dijualan ngidar ka unggal lembur waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha lajengan cariosna nah makanya diteraskeun wae dina video-video salajengna wilujeng patepang deui Permio